sare mati penting datas gara-gara nonton reog kita jadi urang teh kurang sare tapi urang teh sarena kudu di mana da bayar totoloko kana teh naon sih aing orang rujik pisan aing mah ngaranna teh gandeng ke katol aing mah pusing lah di dieu kitu tira kurang ieu rada aman sih meureunna di dieu lamun sare menahan pisan ya tapi orang kumanya naikna bisa kitu da aing mah rujit aing mani hayang esogenan mani kudu da aman ya teh sieun aya hileud tapi da bisa moalnya mah iya yang da moal da teu bisa naik lah amal di dieu hese naik lah teu bisa naik lah ini mah pemenangan gandeng pisan eta katol ieu mah disesat ada pusing nah aya euy iya pos rada alus ya di dieu ngareunah cigana rada di dieu mah kaganggu cigana mah euy da aing ngarujit ku sara katol piragi hayang hees dina tangkal asarek naon teu bisa naik ayeuna di dieu sugan lah aing kumaha nya aing malikna ka dieu daerah ka ditu mah malikna ka dieu cing bebenah aing pusing ku sara katol ya Allah Gusti ngeunah meureun deui ngeunah euy tiis ya di dieu da eta teh katol di sana deui wae ih aing mah rarujit gandeng pisan teh san ulahan sare pisan ieu teh aing sayang esogenan nih hese kudu di mana tuh cenah dina geus ka dieu salah ka dieu lain ka dieu salah pusing yang esogenan meureun mentak pusing kan aing mau tinggal sapatu lah sapada teuing di dieu sugan yo alam terbuka mah sugan nu kitu ieu mah kan itu di wae kitu ngeunah meureun di dieu mah lah aing aing awas we pokona bae aing teh di sendal da pusing aing jiga nu burung ngeuning lila-lila mah euy aing teh daekeun da perasaan eta katol muda gue aing atunya boncet teh awasan gawe gitu eta main katol astagfirullahaladzim cik geura aing mah dayang satu pusi teuing pira ogenan katanya dasar barudak orobodo naon cek aing mah nyeuseun naon kitu tuh ngonet lain main kitu wae cek aing mah aing hayang lidolo cenah di mana eta jelemanan model kumaha aing mah main katol asa nguriling teh dieu tuh eta main katol gerah aing didolos teh saha teuing lamun aya ku aing rek dirujak eta budak beunceuk aing awas pokona mah astagfirullah beh nama lain bocah iya nu ngagandengan aing teh gandingan naon ya nyai aing maneh gawe naon main lato-lato main kotol naon sih ngaranna teh lato-lato lain lato-lato katol teh ya aing teh daek nyai ti kamari beda naon urang teh tas nonton reog ayeuna rek hees maksudna teh penting mula ari lain main kayak pertandingan karep teuing pertandingan ieu urang geus nguriling geus di ditu salah hees lain gandeng ku katol pindah ka ditu gandeng ku katol sama makan ka urang nya heuh atuh nyai gandeng sok geura main eta bale beletak kana tarang aing rek syukuran tah lamun ngabeletak kana tarang sia teh urang maneh hees embung aing mah teu hayang naon pertandingan mah karep teuing lah tah beletak kana tarang teh alus kana tarang pintar-pintar eueuh maneh mah gandengan unggul aing mah pusing nyai ka dieu gara sakadang emeh asa hayang miluan euy main katol heuh naik geura ka dieu urangnya misara diajar nya ka urang kerjait arek bener erek nyoban bohong lah maneh mah bohong lah aing maneh mah bohong mana mah bohong
Bohong. Bener hayang diajar. Sok Hayang cing. diajar. Beunang di urang geus amo main bisa main Ih, embok ih ka dieu Yo ka dieu kedengekeun nya. teh narek diajar maneh Iya, teh bohong. dengan batur katol-katol teh. Teuing tanya mek duluan bertanding. Awas eta aya Ah, gitu. beunang urang mah. Embok ka dieu keun. Eta teh nang meuli nyaho teu. Ya, lah tanya teh hayang nyaho. Ieu naon? Jika tahu. Embok ka dieu keun emeh. Ieu dia Adieu kan ieu maneh mah kitu. Embok ka dieu keun. Ih, Ami tengah kandengan batur. emeh. Kadengekeun nya batur teh hayangan aree. Masa bodoh teh da nyai yang miluan bertanding eta ih. Bertanding lah. Ya pertandingan. Lamun arek main nu kieu nyai make peredam. Peredam dan Aku batur teh kadenge. emeh buka dia Cici, lamun wani-wani. Ya ngarebut di bene. ih emeh embung hileuna embung hayang lato-lato buka dia keun eta lato-lato Lato jeung hileun ya. embung hayang eta buka dia keun da si emeh mah kieu emeh Benang emeh banget. gitu sih emang Karena ulah sok yang mangan batur katol-katol. lato-lato maneh teh katol-katol bae salah ngomong teh Juga naonnya. buka dia kan emeh Ieu. Nah, ieu aja ieu. Ieu ulah membatal. buka dia kun sih aya lato-lato. Gila bohong awas. Malaan mana hila dajak sendal. sendal Oh, mana ada menang. Emeh menang bukan makan dengan Pak Tus. Gede lewe ini ayo lewe. gimana masuk bangor awas ya dibejakut embung nampai Kuno kieu wele we. Nyai nak kunaon atuh kuat ka kokosodan kitu Nah, si bebek kuat ka angis kitu kawas budak kunaon hah Nah, bebek nangis. ya Atuh, nangis. kunaon aya naon ieu teh Piraokeun kuno kitu meni angis si bebek deui. terus atuh beb basikeun karunya tuh si nyai kokosodan kitu Ai bebek ada bebek rek melar saha sih? ih lain kitu kapan atuh da Lain pirgeula kapan dia tolato dangukeun. Si nyai teh ngagandengan nu eksare. Terus nguir ka ditu salah, sare salah gandeng ku katol-katol hayo. nya terus Lain main manehna manehna kumaha apa nah? betul oke sarua Ya, Ya. main katol-katol. Nah, si bebek bae we ngabela. nya terus basikeun we lah ayeuna mah Main katol-katol di mana-mana. Nanti aku letra kan dalam syukur aing ngabela. Ngabelaan si nyai. lain ke beubeung meser Bebek mah sedandang da emang mah mulu kieu. Kopi atuh ari hayang-hayang teuing. Kopi teh anu awas ya lamun ke meunang. Bebek berek tahu si nyai jung. Tuh jung. iya beb bagaimana Tuh ingat jung. Katol-katol. main imprit wae geus kieu ge Antonio ka dia ajarkeun nyewe biasa teh main mah teu beangkat si Masih. emeh mah teu diurus Antonio ge teu bisa tuh Iya, parusing teuing kuduaan. Ih. Tapi raku urang ditinggalkeun eta nu duaan. Lah ingat balik deui. Arek ditang deui si bebekna. Bebek bayu uwi ka, kamenyo lato-lato eta kan lu kitu katol-katol. Iya lain citing-citing ah. Cuman Uwi we. keur ngajarkeun si nyai Kamu ah uwi we bebek. ka mana Uwi ulah jeung si nyai main katol-katolan di bumi. wah mah engke lah Emang gaduh kan gaduh. engke lah Bebeser, bebek. resep nyangke gampang mesen mah Mama. ayeuna mah Yuy. resep heula jeung si nyai ayeuna mah Awas. Awas sentimen. yuk kumaya nyai kumaya Uwi. moal no aduh Bebek kunaon? age cicing cari cing ih age engke lah Uwi tuh dah.
Heeh.